Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daurul awwalu ari puteran anu kahiji eta min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetep dina nyaritakeun kahirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, Sayyiduna ari dunungan urang sadayana Muhammadun eta Nabi Muhammad. Huwa ari itu Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah, ilan nasi ka jalma-jalma kafatan kalawan sakabehna. Wa akhirul anbiya'i jeung eta jadi panungtungna pirang-pirang nabi. Wa imamur rusuli jeung jadi pamimpinna pirang-pirang utusan. Jaa datang itu Nabi Muhammad biddinil islami kalawan mawa agama Islam, alladzi anu la yaqbalu anu moal narima saha Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah dinan kana agama ghairahu anu salianti itu Islam. Wa huwa sareng ari itu Nabi Muhammad eta min nasli sadati Quraisyin, tetep tina turunan pirang-pirang dunungan urang Quraisy, gegeden Quraisy maksudna. Asyrafi qabilatin anu pangmulyana qabilah fi Makkah di kota Mekah al mukarramati anu dimuliakeun. Wayatasilu jeung narima tepung naon nasabuhu rundayanana Kangjeng Nabi bi Ismaila ka Kangjeng Nabi Ismail bin Ibrahim tegasna putrana Nabi Ibrahim. Alaihima salamu alaihima eta tetep ka itu Nabi Ismail jeung Nabi Ibrahim assalamu ari kasalametan. Nomor 2, nasabuhu ari ieu eta rek nyaritakeun rundayan Kangjeng Nabi wa wafatu walidayhi jeung pupus ramana Kangjeng Nabi. Hiji, waliduhu ari ramana Kangjeng Nabi eta Abdullah, Sayyid Abdullah ibnu Abdul Muttalib, tegasna Abdullah putrana Abdul Muttalib, bin Hashimi tegasna Abdul Muttalib putrana Hashim, bin Abdi Manafi tegasna Hashim putrana Abdi Manaf, bin Qusay tegasna Abdi Manaf putrana Qusay, bin Kilabin tegasna Qusay putrana Kilab. Wa ummuhu jeung ari ibuna Kangjeng Nabi eta Aminatu Siti Aminah, bintu Wahabin tegasna Aminah putrina Wahab, bin Abdi Manafi tegasna Wahab putrina Abdu Manaf, bin Zuhrata tegasna Abdi Manaf putrana Zuhrah, bin Kilabin tegasna Zuhrah putrana Kilab. Fatajtami'u mangka narima kumpul saha ummuhu ibuna Kangjeng Nabi ma'a walidihi sarta bapana Kangjeng Nabi fi jaddihi di akina atanapi eyangna Kangjeng Nabi al khamisi anu kalima. Wa huwa sareng ari itu jaddihi al khamis eta Kilabun Kilab. Walaqad tuwfiya jeung nyata geus dimaotan saha waliduhu ramana Kangjeng Nabi, wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta fi batni ummihi tetep masih aya dina lebet patuangan ibuna Kangjeng Nabi. masih aya dina rahimna ibuna Kangjeng Nabi.
Wa umruhu jeung ari umurna itu walid tegasna ramana Kangjeng Nabi eta samania asyarata 18 naonana sanatan tauna. Wadufina jeung dipendem atanapi dikubur itu walid bil madinati di kota Madinah. Wala yatruk jeung henteu ninggalkeun itu walid lahu pikeun Kangjeng Nabi syai'an kana saeutik oge minal mali tina harta. Nomor 3 wiladatuhu ari ieu eta rek nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi waradha'atuhu jeung nyusuanana Kangjeng Nabi. J. Wulida dilahirkeun atanapi dibabarkeun saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakata di kota Mekah yaumal itsnaini dina poe Senen atsaniya asyara dina tanggal 12 min Rabiul Awwali tina bulan Rabiul Awal amal fili dina taun gajah. Wasumia jeung dingaranan naon amu wiladatihi taun kalahiranana Kangjeng Nabi amal fili kana ngaran taun gajah lianna malikal habasyati alasanana karena sanyana raja Habasyah raja Habsyi eta arsala ngutus itu malikal Habasyah ama wiladatihi dina taun kalahiran Kangjeng Nabi jaishan kana balad tentara ila makata menuju ka kota Mekah lihadmil Ka'bati pikeun ngahancurkeun Ka'bah. Wakana jeung bukti fihi dina itu jaishan naon filun gajah azimun anu loba tur gararede. Fa ahlaka tuluy ngahancurkeun saha Allahu Gusti Allah al jaisha kana eta bala tentara ikroman karena ngamuliakeun liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kalahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'at sareng nyusuan hu ka Kangjeng Nabi ba'da ummihi dina saba'da ibuna Kangjeng Nabi saha Suwaibatul Aslamiyah Suwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi tegesna pembantu pamanna Kangjeng Nabi Abi Lahabin tegesna Abi Lahab. Tsumma Halimatu Sa'diyah tuluy anu nyusuan ka Kangjeng Nabi saba'da Suwaibah al-Aslamiyah eta Halimatu Sa'diyah ila an balago nepikeun ka yen nepi naon umruhu umurna Kangjeng Nabi arba'a sanawatin kana 4 pirang-pirang tahun. Nomor 4 wafatu ummihi ari ieu eta rek nyaritakeun wafat atanapi pupus ibuna Kangjeng Nabi wa hadanatuhu sareng kepengurusanana Kangjeng Nabi. Tuwufiyat di maotan saha ummuhu ibuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta fisadisati tetep aya dina umur kagenepna min umrihi nyatana tina umurna Kangjeng Nabi. Wahia jeung ari itu ummuhu ibuna Kangjeng Nabi eta raji'atun anu mulih minal madinati ti kota Madinah. Wa qad dhahabat jeung nyata indit itu ummu ilal madinati ka kota Madinah
li ziarati qabri abihi pikeun ziarah ka kuburan ramana Kangjeng Nabi tegasna Sayyid Abdullah. Wa ma'aha jeung eta tetep sartana itu Aminah binti atanapi ibuhu ummuhu jadduhu ari aya akina Kangjeng Nabi Abdul Muttalibi tegasna Abdul Muttalib. Tingali nomor hiji kahandap wakila kana ma'aha Ummul Aiman. Jeung cek hiji kilmah disarenganana ku Ummu Aiman. Wa qad dufinat jeung nyata dikubur itu ummuhu bil abwa'i di kota Abwa atawa di kampung Abwa. Wahia jeung ari itu Abwa eta qaryatun hiji lembur hiji kampung baina Makkah anu tetep aya di antara kota Mekah wal Madinati jeung kota Madinah. Fahadonat tuluy ngurus hu ka Kangjeng Nabi saha Ummu Aiman khadimatu abihi tegasna pembantu atawa laden bapakna Kangjeng Nabi Abdillahi tegasna Abdullah.